Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Rifkaya Salaspiasa ti 10 IPS hiji. Abdi bade ngawawancara raka abdi ngenaan COVID-19. Mangga nepangkeun. Nepangkeun wastabi Rifki Atadaras biasa. Naon aktivitas anjeun salami pandemi COVID-19? Salami COVID-19, abi diajar daring, abi olahraga, sareng masak di bumi. Kumaha cara ngantisipasi ngenaan COVID-19? Salami anjaran pemerintah mentati protokol, anu pertama nyaeta menggunakan masker, anu kedua nyaeta mencuci tangan, anu katilu nyaeta menjaga jarak. Kumaha carana supados ngartos nampi pangajaran daring? Anu kahiji nyaeta kada diniatkeun urang diajar kalau Subhanahu wa taala sareng diniatkeun urang nambih elmuna janten urang sukses. Amin. Naon dampak COVID-19 ka anjeun? Abdi teu tiasa diajar offline ke kampus sareng teu tiasa seueur ameng dan anu lain-lain. Kumaha supados teu bosen salami di bumi? Abi ameng game di laptop, olahraga sareng memasakan di bumi. Muhun sakitu wae wawancara ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.